Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinar syukur mugi tetap dilembah curahkan ka junjungan urang Nabi Muhammad SAW, ka kulawargana sareng ka para sahabatna dugi ka urang salaku umatna. Amin. Satea can ngawitan ieu sawalah hayu urang sanggakeun puji sinar syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa patepang lawung patepang rarai di ieu sawala nyaeta kagiatan sakola daring. Tepangkeun wasta abi punagi insan kamela simkuring nganggem pancen jadi panumbu catur ngaturkeun nuhun ka sadaya pangjejer sareng pamilaon dina ieu sawala supados henteu nyangkolong kana waktos sarta acan diawitan ieu sawala hayu urang aosan ku basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilaon anu simkuring dipika hormat sarta acan nincak acara simkuring napangkeun para pangjejer nu bari ngadugikeun kumandangna. Nu kahiji aya Bapak Ade Panji Masyad anu asal ti Cigasong nu mangrumpikeun pangajar ekonomi di SMAN hiji Majalengka. Anu kadua aya Bapak Pamujo Eva Kusniandang salaku guru bahasa Inggris minat di SMAN hiji Majalengka. Para hadirin, hayu urang awitan ieu sawala kanggo mukas waktos urang pirengkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Bapak Ade Panji kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji anu parantos ngadugikeun kamandangna dina kaayaan ayeuna nyaeta munculna virus COVID-19. Urang tetiasa kudu karantina mandiri. Masalah pendidikan oge teu kalah penting. Jadi siasat pamarentah teh supados murid-murid ayeuna tiasa diajar di tengah pandemi ieu. Tur ngabuktikeun bahwa siswa tiasa keneh aktif dina pelajaran, nyaeta pelajaran daring. Sanajan nuju pandemi, guru gampil masihan materi, murid gampang ngerjakan tugas. Kumargi kitu urang ngajengkeun we sawala Bapak Pamujo Eva dihaturanakeun ngadugikeun kumandangna. Hatur nuhun ka Bapak Pamujo anu parantos ngadugikeun kamandangna salieun tinggal hindarkeun siswa ti bahaya COVID-19. Belajar daring oge aya rugina. Murid jadi maraos diajar, soalna guru oge teu ningalikeun secara langsung. Akibatna murid jadi padu ngumpulkan we mun ngerjakan tugas. Salieun eta oge jaringan internet di Indonesia teh teu acan rata nepi pelosok. Akibatna siswa anu teu tiasa ngiringan diajar daring. Kanggo mukas waktu sumangga para pamilaon tiasa ngadugikeun parantosanana. Hatur nuhun ka Fanya Talia anu tos ngadugikeun parantosanana. Parantosana kirang langkung ngeunaan efektif atau henteu diajar daring di tengah pandemi ieu teh. Mangga dihaturanakeun ka Bapak Ade Panji kanggo ngawalar parantosanana. Hatur nuhun ka Bapak Ade Panji anu parantosan ngadugikeun kamandangna parantosan ti Fanya Talia. Efektif henteuna belajar daring teh biasa ditinggali tina usaha sakola kanggo siswa supaya tiasa keneh belajar. Kitu oge generasi bangsa teh kedah diamankeun ayeuna teh. Siswa-siswa sakola jadi sorotan pemerintah di masa ieu kusabab kahareupna siswa-siswi ayeuna nu nentukeun Indonesia teh matak maju tah moal. Karaos ieu acara parantos rengse alhamdulillah ieu acara lancar ti mimiti awal nepi akhir. Simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nuhunkeun dihapunten bila aya kalepatan dina cariosan anu kirang maranah dina hate. Mung sakitu anu kapihatur hatur nuhun ka sadaya anu tos hadir di dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.